pamali met ulah sok keluar ti maghrib pagi teh. Naon emang? Kalau baheula ulah keluar ti peuting arek maghrib sandi kala. Hari ini Pak jadi percaya kos itu dia mah. Zaman ayeuna mah teu aya Pak kos-kos itu. Pamali sekolot ge. Geus urang aya ulin heula nya. Assalamualaikum. Banget diomongan anak teh ngarawan. Jam tadi kemana? Mandi maghrib. Deui arek si adi mane pada omongan anak cara di pala angkat wae. Tahu banget. Ya lanjutkan neng eta dia depan pakai mana cai. Aduh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha Pak Ustad, bade ka mana? Bade ka Payun. Eta bade ka mana? Bade euy Pak Ustad. Oh, bade euy. Mana ya? Mon, mangga dilajeng ya. Sok. Assalamualaikum Pak Ustad. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Wan, eta kumaha maneh si Boning? Bodeng mana? Eta anu bola kutak kituk teh. Eta bodeng boni. Eta. Aduh. Alhamdulillah kajenting pernah kutak ketok kos entog ge. Oh, ngeunah meureun. Mati mana angrip bukan pernah kutak ketok kos entog. Nya. Iya. Naon? Kita ngomong mana dicarti? Dicarti mana? Carti nu bibir agak lope teh ya. Lain lope eta mah. Naon atuh? Agak papisah bibirna. Apa bisa? Apa bisa? Naon? Swing. Eta. Si anu kasinggung. Ya. Semua itu kucing. Kirain apa? Hey, bro. Selamat datang. Kemana wae? Yuk. Pos di mana wae? Biasa anak muda. Hebat. Aduh. Tadi lu pada ngomongin apa sih? Mungkin kita Spanyol jeung bebek. Gitar Spanyol jeung bebek. Oh. Aduh. Tengah arti lah. Ya. Naon? Ada mana sih? Kaliris ini awak aing sia. Yo. Cenah mah cakolot baheula malam satu sufro
malamna para makhluk halus. Malam Para makhluk halus. mau halus. Gak percaya gue mah ngomong gitu-gitu mah. Ulah gitu pamali cenah. Pamali zaman ayah nama teh aya pamali. Cie. Gak takut gue mah coba gitu mah. Bodoh maneh lah. Ya enggak semane ngomong gua lah. Aing ngerti halal. Nam. Udah teh percaya kan gitu ya. Bodik. Goblok. Lan, Mama pelang rasaan teh. Si Jamet can balikin wae di mana ka mana makan sih? Jabang geus peuting kieu. Coba pangeran kan tadi itu ka babaturan coba neng. Nggak asa pengarin laki pikiran teh. Ada di jalan nak. Pak, punten. Aya naon, Neng? Iya, Pak. Nampo si Jamet teh adi urang. Si Jamet. Tadi kita keliling tadi itu kadieu teu nempuh si Jamet. Oh, yang budak kemana? Aduh. Emang geus lila? Enggak, geus lila tiba ada maghrib. Tapi oncek can balik keneh. Coba malam Jumat deh, malam 1 Suro deh. Kumaha? Neng di kieu, Neng. Neng, kakang Ustad dia ninggalkeun. Da manehna mengarti kan kitu. Pak Ustad. Heeh. Ya, tuh, Pak. Ya tuh, sok. Gua ada di mana ini ya? Sepi banget. Gak ada orang pisan. Ampun. Rasanya gue gak enak. Gak ada yang ngikutin. Gak ada apa-apa. Assalamualaikum, Pak Ustad. Assalamualaikum. Pak Ustad. Waalaikumsalam. Pak Non, Ustad. Neng. Minta tolong untuk Pak Ustad.
Itu si mama, tapi budakna mereka doang, merugul. Terus Tadi teteangan, ditanya-tanyakan ke babaturanana. Cenah tadi mah bareng. Tapi nepi kayana can uwi Pak Ustad. can uwi. Nya buku. Coba. Ya. Ayeuna mah Neng mangga we heula nya. Nya Pak Ustad. Insyaallah ku Pak Ustad bade diupayakeun, bade diusahakeun ya. Atuh nuhun ya Pak Ustad nya. Mangga. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, elah gue tahu itu lu Wan. Jangan nakut-nakutin gua nggak takut. Wan, sekarang di mana Wan? Badan lu dingin amat Wan. Sakit ya? Udah mau makan, aduh. Aduh, Pak RT, nggak luas wae. Naon sih di? Mana bangun kesingsieunan? Tadi abina itu aya sunu hiber, Gimana? Nagardu. Di Gardu. Heeh. Itu orang tempok Ayo bari na si Jamet. si Jamet. Tadi lanceukna neangan. Mana enak itu. Nah itu, itu orang Ayo. tempok. Yuk. Mana deh si Jametna gini? Oh, Oh, tadi
mah iya mana kena hayang kiik kena. Di mana kina? Tanah iya Pak RT. Mana geuning eueuh? Nya pugu sabarangnya sono ibor tapi tinggalkeun. Si Wawan ge ka mana meureun? Boa. Naon? Lebaina malam Jumat teh. Oh, nya. Malam satu suro deui. Aduh, Mau barang tangan. ayo tadi ge lanjutna amplop kenangan si Jamet. Mau barang tangan. Itu pada jangan warga. Ayo sekalian. Ayo bawa. Ayo. Ayo. Kemana Jamet? Met, di mana, Met? Jamet, Met, balik. Met, Met, Met. Jamet. Mana ya? Met. Met. Balik, Jamet. Balik mana Jamet, balik. Met. Met, balik mana Jamet? Met. Balik si Met. Aduh, si Met dulu kemana sih Met? Jamet. Ya, Neng. Ngan ge, Neng ayeuna mah balik we. Geus beuting. Beun lah nu neangan Jamet mah PRT jeung warga. Ingat tuh ya. Sok ayo. Nuhun ya, Pak. Ayo ya sok sulna. Kek, ini kampung apa sih kek? Sepi banget sih. Oh, nggak ada orang pisan. Malah banyak setan ada kek. Aduh, kek ngomong atuh. Sudah diem gae. Aduh. Setan. Ampun. Ampun, Kek. Kek, ampun. Astagfirullahaladzim. Naon ieu budak nepikeun ka dibawa ka alam ieu. Nepikeun ka budak ieu dibawa ka alam jin. Salah jeung dosa naon ieu budak nepikeun ka dibawa ka dieu.
syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minnal jinnati wan nas. Pak Ustad. Aduh, Pak Ustad, di kumaha, di jamet, Pak Ustad. Tenang Neng, tenang. Ayeuna mah Neng ngiring ke sareng Pak Ustadnya. Kemana? Si Jamet tos aya, tos kapendak. Alhamdulillah ya Ayo Allah. mangga geus tong paniknya. Ayo, mangga, Pak Ustad Cipayun. Assalamualaikum Bapak-bapak. Waalaikumsalam. Pak Ustad. Pak Ustad. Mohon Bapak-bapak. Kumaha Bapak-bapak kapendak tacan? Jajan. Nah, ayeuna mah tos tong dipilarian deui. Sok ena mengiring ke sareng Pak Ustad. Mangga. Ayo, mangga sedaya Bapak-bapak ayo. Ayo. Bantu doa sedaya aja. Bismillah. Alhamdulillah ya Allah, Kak Fakir. Ini Bapak-bapak bantu cuma dibantu. Di kantong Bapak-bapak di kantong. Alhamdulillah ya Allah, di jamet kepanggil Okin. Met, utang Met. Met. Bapak-bapak, ayo dibantu itu Bapak-bapak ya. Bang, Bang. Yo. Saya pikir tadi namanya ke pagi. Gimana, Bang? Pon, men.